sagede-gedena dosa manusia asal daik tobat ka Gusti Allah. Eta dosa bakal dihampura ku Gusti Allah. Dina pidawa anjeunna innallaha yaghfiru dzunuba illa ayyushraka bihi. Saestuna Gusti Allah teh bakal ngahampura kana dosa. Saloba-lobana eta dosa bakal dihampura ku Gusti Allah. Kecuali dosa nu moal dihampura teh dosa musyrik. Ari dosa musyrik mah dosa mempersekutukan Gusti Allah. Percaya ka Gusti Allah dina hati teh jeung percaya ka salian ti Gusti Allah. Percaya kana keris, kana batu ali, kana jangjawokan, kana jampe, kana isim, kana ajimah. Bisa ngabuktikeun hiji perkara. Nah, itu perbuatan musyrik. Eta perbuatan di mana kabawa maut moal dihampura eta dosa musyrik ku Gusti Allah.